ngarti gitu teh naon nyaho aing mah taun Ngong. Padi, untuk artinya buku kami tetap di Lembang mau dicapai hembetnya nom lempang padian oi. aduh ayo misesna di Lembang lempang ka dieu jauh banget. Kami tetap di Lembang neangan pagawean teh kami teh malarat padian. Oh, teu monang-monang di Lembang teh pagawean teh padian. Bangetnya lempoh le. Oh, siapa padian kami mau dicoba banget se. Padian yang geus kami hendak balik heula. Bitus mun asa betul kok di Lembang lempang bae gandeng. Dan. Iya, Tina teh diangkat-angkatnya. Jadi teh ieu teh angkat karawat Citamiang teh. Teh di mending di chat wae si Tina mah. Tina jadi teu ameng ka karawat Citamiang teh. Ya Allah, kata suara naonnya di luar. Kenapa murah gitu? Jangan di longok. Ya Allah, yang bayi tabung. Hei, Om Ius keur naon bari nage? Om Ius, aya naon? Ka bener carita sok ayu sok carita. Kami teteh di Lembang lempang bae tas dengan pagawean bius mah kacapean banget mantapna ka bius ka ngodoprak di dieu teh. Aduh, mani karunya banget Om Ius. Kela Om Ius. Ai eta mararehong. Kunaon da jenggot lain eta teh kumis da lain. Naonnya rupana teh? Ieu teh bius ngaranna teh masker manual bius. Berhubung pan kami teh dekat kota bius lain. Jadi ku kami teh dipulas teh boga duit bius. Ya sugan bae teh apalin polisi teh. Oh nya Om Ius, aya nama puku ka kota teh kudu make masker. Eta sih bisi beunang ku panyakit naon sih Om? Penyakit corona. Om, Ius mah karunya banget ka Om Ius teh geus aya nama mending meser masker bae. Acisna di Ius. Jik, meser masker. Enak keneh detik ieu wae. Duh, atur nuhun bius tadi bang pasihan ieu si Cici jeung meser masker. Bius nya kami ngilu damel atuh ge. Aduh Om, di Ius mah aya nama teu aya lowongan kerja teh. Tapi Om aya gaweana di kafe Om Ius dek teu. Bisa teu nyanyina Om Ius engkena. Nya kami mah pinter teh Yuyus lah nyanyi mah sok bisa dites mah nyanyi kami. Sok aya nama Om Ius. Dites heula ku Yuyus, lamun Om Ius mecak, ku Yuyus rek langsung ditelepon rencanganna. Aku anak konda. Nyatos kemen aya padamelan ku Yuyus diwartosan Om Iusna. Geus aya nama mending Om Ius uih heula. Oh yang geus kami uih heula nuhun bius kami uih heula nya biusnya. Aduh Om Iusnya meni karunya pisan tadina jelema beunghar ayeuna jadi malarat kitu. Ius, maaf tina lamingnya tadi nanti di bumi nada aya periodi. Mun tina teu naon. Yuk ayeuna we bilih kaburu burit. Yuk. Tina, mani enaknya tempat nate di dia mani sejuk.
Muhun Yus di dia mah enakeun pisan tempat nate kanggo nenangkeun pikiran. Tina calik di ditu yuk. Muhun hayu Yus. Tina, cenah Tina teh ka dieu teh bade curhat ka Yuyus. Turu curhat naon? Muhun Yus, Tina teh bade carita ka Yuyus. Tina teh tos ditembak ku Aririn. Wah, nu leres Tina. Terus ku Tinana ditarima henteu. Tinana teh teu acan masih jawaban, da Tinana teh masih ragu. Tah leres Tina, pokona tempo heula kesungguhan Aririn. Lamun Aririn bener-bener bogoh ka Tina, tah ku Tina karek ditarima. Nuhun Yuyus, Tina oge bade nempokeun heula kasungguhan Aririn. Nyantos Yus satur nuhunnya tos nemenin Tina jalan-jalan, curhat. Ah, santuy bae Tina, sapertos kasabae deui Tina teh. Nyantos yuk Tina yuk lanjut jalan-jalan di yuk. Yuk. Padian, kunaon sorangan wae di dieu teh? Ai amang teh dua supaya teu ngalamun Padian. Kara yang sorangan betina Biuyus gara-gara kalau kami kecewaun ka kami euy. Lah, kecewaun naon Padian? Iya, kecewaun gara-gara kami nanti jadi pilot. Hi, kitu-kitu bae mah gampang Padian, geus ayeuna cita-cita Padian ku kami rek dikabulkeun. Tuh, nu bener Biuyus. Menyaan kami pasti bunga pisan oi. Aslina kami mah tengah bobodon teu. Yo Padian, kan Padian teh yang jadi pilot lain. Yo, ku Yuyus di pasihan kapal. Tos ayeuna mah cita-cita Padian teh kalaksana. Yo kapalna. Hah. Geus Padian tong sedih deui nya. Nyantos Padian Yuyus sareng Tina bade uih tos buritnya. 1, 2, 3. Hormat Pak Pilot, selamat bertugas. Lah, Teh Yuyus sama Teh Tina habis jalan-jalan ya di Rawa Citamiang. Atanjil pas jalan-jalan di Rawa Citamiang. Atanjil, apal teu arti kata Citamiang? Enggak Teh, emang apa artinya Teh? Citamiang, cintaku takkan goyah meski banyak yang datang. Jale, iya sawan udah beko. Aing lu gawe lo nyajang madang-madang Jale. Bro, gampang aja nama gawe mah. Oh mayang gawe nya, ku aing digawekeun aya nama bro. Gampang, tenang. Kau lah, iyo na sawan lu siapa lain Jale? Nyalain, yo lain sawa aing. Batur sama katipu ku aing, bro. Ya, cek aing ga. Aing hanas ke digawe capek-capek obu duitan tadi bayar. Sawa batur cek aing ga. Jale, eta si Tanjil lu ngabon rewasi di omongan sia Jale. Ibu gua ku om keding ieu teh rewaseuh nama. Nyangga saya mereka kabur. Rasain. Sekarang bagian Geli sama Om Yus saya kerjain. Penonton, jangan lupa subrek dulu penonton.